ngawesel can? Kurang ngawesel ini udut nganjuk. Minta duit atuh. Da duit keur naon? Yang beli HP iPhone genep Emang sabaraha? 15 juta. Tuh cokot tuh nalaci tuh. Euy. Sipeuy. Lah mana duit nak? Kuraya kakak jeung pulpen hungkul. Ah, kemana ari duit nak? Kuraya kakak jeung pulpen hungkul. Nah, sia iPhone geus anjing coret ngaran cenah kakak ku aing anjing tah. Bet aing teh gablek HP sia udah ge anjing meunang nganjuk tolol. Oye, kena naon we? Biasa we keur ngarumpul euy. Heuh lah. Kieu we. Aing rek nyarita, aing loba penipuan sia. Naon? Asli aing mah nyaeta nu sok di pentana teh nomor WA, nomor HP, nomor rekening, Terus naon hubungan aja urang? kade bisi maneh jadi korbana. Geus anjing nu pagumanya pangmelikeun pulsa lah anjing. Di nomorna Lah, tuh kudu make nomor we. Apal urang mah da? kumaneh wae. Heeh, bae kurang we. Jiga tuh. Ada di jalanan Keun di duit Soleman. mah. Oh, mana duitna? Bobo, semua. Ya. Meni heubel anjing nu meuli pulsa teh Bagong. Meulina ka mana cenah da? Ka gereja. Coba anjing. Tah ini si Bagong mah datang. Geus can euy. Can boraah anjing. Kan be kurang di beda nomor palsu. Ah, siapa ngaron di beda nomor palsu goblok? Kan be cek si Ucok loba penipuan yang geus kurang teh di beda nomor palsu. Udah urang teh teu bodoh atuh. Kan disakolakeun urang teh ku kolot urang teh. Ari maneh geus can ngerjakeun tugas nu ti ibu? Geus tadi urang. Aisyah nyen naon? Ngagambar, Gambar naon? ngagambar kapal selam. Ari aa eta make naon? Ya, teh ieu. Aisyah nggambar kapal selam mana kapalna? Kan ketika kapal selam teh di jero mah nya kapal selam di luar. Heuh anjing. Cap. Tadi si Ukon ngajakan gawe ka maneh tapi kurang dibejakeun manehna eueuh. Sia mah leutik-leutik geus diajar ngawaduh aing tadi ge aya. Rek bejakeun aya atuh. Heueuh da atuh kumaha? Sugan teh maneh teh eueuh di imah. Ieu aya leutik teh tong diajar ngawaduh sia teh bisingke gedena katutuluyan kos urang. Ing aya motor si Kecap euy. Ah, sugan we anjing ngek nagih sugan we meunang. Cap. Tuh anjing si kemet euy. Kayak kumaha bejakeun heuh. Panan cek maneh ulah ngabok. Pokona mah cek aing heuh bejakeun. Si anjing, ari aing kumaha deui ieu berarti. Oi, Kla. Men, Si Kecap aya eueuh. eueuh, Ah, sama anjing belajar leutikanna belajar ngabohong. aya Di mana? di itu kan nyumput. Ayo urang teh anjing. Yuk. Duh anjing euy aya nyumput di mana si goblok teh make bebeja aya deh. Anjing juga lah. Tadi mah dia ke dapur. Mana heuh anjing? Tuh anjing. Cap Aisyah keur naon? Kemet. Kemet goblok. Sia goblok di teh ulah diayakeun. Itu panan cek maneh tadi ulah ngabohong.